Guys, iya situ Cibuyut teh. Apa nama wisata Garut situ Cibuyut. Ya, orang kulilingan lah enam situ nak. Tuh. Suka nih. Nah, mantap ono. Anjay. Cai nage aduh, solokan nage kuat. Rang bersih. Nepi dia nama Kak Kurnia. Ibu-ibu guys, rumah pada ayo orang nguliling ke situ Cibuyut. Iya tuh daerahna Desa Lewo, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Dilarang berbahaya bermain. Wah, di pageran kieu baraya kumaha baraya. Jeung si Aden. Ting Aden naon eta teh? Den. Ayo Den. Kana mah Den orang kulilingan eno situna. Ngan betaheun aya rakit leutik ya. Lah ini kita nggak tempat kayak gero. Kana mah guys. Ngeunaheun no kana mah. Bener si Aden euy. Pat ngeunaheun kieu. Gudai ngagaledaya kan boga ladang eta peuting. Ladang peuting. Aduh, si Aden. Ya hoki dulu. Ini mau dicopot lagi. Pokoknya mah penting ongkosna ge sabaraha juta. Udah tuh nyokot pangersa. Maruk. Cih asli ngeunaheun bener lega kieu buat nguliling ya mah. Kulilingan ya kan. Bener teu? Duh. Lemurna tuh. Matahari nyorot ieu ngeunaheun. Polybag ngarantung halus. Mantap. Kerajinan. Halah, cuaca tiris setahan. Aduh. Punten Bu. Wah. Mana? Nah, kayak mengekspor pokoknya daerah Lemur tuh. Gunung Singkup jauh gitu, jadi lumayan. Darapun sah numpang deket nak yang Gunung Singkup. Wah disada ngeunaheun. Wah bener jer pat lega kieu. Asli gan euy makakara nguliling kieu euy. Bareto mah ka dieu teh terus sekolah di Sanawiyah anjir. Aing teh kuat ngancan di bager bareto mah. Kuat barbekalan ginian moa eta make misting. Mistingna teh gambar Hello Kitty. Aduh. Warna pink. Hah? Asup mobil. Sugan we engke masuk kapal atau kereta asup dari ya bus sugan kabeh tuh aduh baretaheun bukan nama imah di dia mah aduh tuh pergi calik niis tuh Kemang arah lus tuh bukan nama aduh sugan we mangi eta kan tuh rek nyeuseh si Agan nyeuseh kan maneh cenah loba. Aduh. Pokoknya malah ngeunaheun ieu mah. Bora tahun mah teu ka dieu.
Aslina atuh. Mah bener ngulilingan teh anjay. Buat nginaheun lah pokona mah deui isuk keneh atuh. Kuduna mah bari ngopi, bari udud. Kopina teh aya dacan meser. Meser heula atuh kata Cak Edo. Alah, darajir tuh. Awi gararing ge ngasulugan tuh. Awi barotong eung. Rarungkad ieu mah awina. Edan. Pokona mah. Anjay. Iya teu kaurus ieu eung barala ieu. Baraya sampah ieu. Sampah tina ieu, tina awi. Segala we rupa mah ale-ale. Ale por sok clean. Ya memarijeun sampahna sembarangan. Duh, namun dibersihan ieu ngeunaheun. Bener ya kan keliling Nusantara. Perjalanan masih jauh ya. Kara nepi setengahna teh nguliling. Walah ya Allah tuh. Wih. Pat herang ge caina ya Allah. Aya laukna deh. Alus ge herang betaheun ieu mah lamun di. Bener ieu mah. Wat herang caina ge ya Allah. Kuasaan Allah em. Alah gan ieu mah kabita yang mandi anjay. Agan ieu mah anjay tuh. Lauk kata arah halus kieu ya Allah bener. Tuh. Batu akar teh gan euy. Kata herang kieu anjir. Pokona mah anjay si mah naik kabita yang renang ngaliwat herang kieu caina. Pokona mah eta betaheun lauk ge bertaheun atuh becai kieu mah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuh kan tuan krep ge aya tuh kan. Tuh, tuan krep. Tuh. Tuan krep ge aya di dieu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ngeunaheun kieu. Aduh kan kabita ieu mah renang mah. Ngeunaheun. Halo, Akbar. Lauk buat resep. Loba baraya tuh. Baraya tuh. Aduh, herang kieu tuh. Ibu keur sih. Caina. Pokona mah anjay. Asli emang situ Cibuyut is the best lah. Mantap, mantul. Pokona mah meledak. Haur kuning kan ya. Mana mah haur kuning. Halus haur kuning nih teh. Keur naon nya? Lah nu apal we keur naon sok. Tebak. Imah lah nu betaheun. Kalem. Maneh mah yang mau dipoto. Kamera maneh lah. Namun orang kereta. Iya, pengotok nanti dia. Dia yang dipoto cenah cep aden. Itu. Tadinya. Yang dipoto ieu aduh juragan ya. Ngoba. Hah? Pilihan ke kami. Juragan yang dipoto beraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Ya kan dia mana? Cekelan jaket. Aduh, iya mah. Ampun. Iya mana cekelan jaket kita beri kamera dan beri bawa jaket. Astagfirullah. Ya aduh kata yang dipotoan heula cenah baraya lah. Ampun. Hayang asup ka eta cenah. Keur eta cenah. Keur nikahan prewedding. Harade kieu kan atuh da fotografer orang kemarin. Amin. Wis, deui kan. Ya, udahlah. Nya, yo.
berat salo Naon jaket. heeh eusian mana mah jaketna si rokok terus si batu tingkar naon ngeunaheun kieu baraya baraya ngeunaheun kieu hayu kumaha eta ka mana teh ka ditu bisa teh nembus teh balik deh wae aya musola bener haur kuning musola aya pila lah ngeunaheun pila ngeunaheun patung ieu mah eta kolam ikan tapi teu cayan baraya aya lauk ya aya akuarium ya hadeung laukna lauk naon ieu da eta bodag ge laukna ieu ngeunaheun asli sukene ayo kamana deui Aden yang Raden we ulin teh nama lah hah siap sok nah Itu balik ya. Jalan. Aden itu maka eta tapi juga aya balik dewe lah bisi eta soalna tanggal awi hunggul dek maneh heula rek urang heula hah Ayam jalan itu. lah bisi kata balik deui sok Kali manehna turun heula. Kehed aing kudu turun nanya maneh turun heula sok atuh ngelehan Pejabat kurang ngelehan. Mengalah mau untuk menang ngelehan mah sok hade nanti teh ngaranna teh ceng atuh kangkung ieu haur kuning eta mangpaatna loba ya dangkal pisang cau teh Aden mau bari eta Aden maneh bari nyesep tuang kewe bari eta balik lagi guys tuh soalnya jalanna buntu bisi eta loba awi teu bisi teu bisa tak balik dewe muter kembali lagi ke laptop tukul arwana tuh sok tingali anjir ngeunaheun kieu pisan ya Allah kekuasaan Allah nama tiada bandingnya ditu nama leuweung guys pokoknya mah kaleuweung mana mah kita mengekspor situ Cibuyut loba laukan halus rerang Aden ya mah kebet yang renang jadi nateung baraya ya mah kudu direnangkeun geus ningali lah ya mah teh herang ieu cai ya Allah pana mangeunaheun aduh ya Allah bener ya mah lauk loba mun cokelat teh mah herang caina cenah benang laukna bener teh kumaha tuh Aden herang caina cenah benang laukna emang kitu bener meureun bener tingali aja kuat jernih ieu tah ieu awi baraya sok aya iwung lah mana eta mah teu da abdi mah orang gunung sanes orang kota da abdi mah di kota ge kotakan sawah baraya Garut, baraya Bandung, baraya Sunda, mana pokoknya baraya Indonesia, satu nusa, satu bangsa, NKRI, harga mati.
Ya bener eng. Alhamdulillah lah. Biasa ka dieu ya kasih tuh Cibuyut. Kabayar di perjalanan bieu. Syukur alhamdulillah. Biasa. Pak Amprok Jonghoknya petepang wajah yang orang Cibuyut. Reueuh deui we nama kembali ke laptop. Guys. Aduh. Nahan kieu guys. Nahan makana mah. Balik deui. Kayak di dituna ngasona ditu kan dina motor. Maknya mau ngaso ya, terus jalan keliling, bari teu keliling getang da buntu soalna kehalangan ku awi kebon teu. Soalna bisi ngaeta kana kebon batur. Rusak diomongeun. Kudu jaga. Iya. Teh kok tangkal lawan euy. Lain iya koneng apa naon tau markisa gitu baru tau mah kukurbutan anu juga eta teh markisa tiga salak tapi eta mah sarua kita berduri. Tangkal sampe guys jauh tangkal naon eta teh naon itu teh ngaranna teh naon itu atuh deui talus. Iya tangkal cengek di Sunda mah cengek, namun di Indonesia mah cabe. Kalau sarua cengek. Cau guys, aduh, ting cau naon itu? Cau Ambon, cau Maluku, cau Nangka. Enggak jeruk, baretaheun ieu euy. Jauh aya deui. Aduh. Si bapak duduk kan. Ten Pak. Ngiring ngalangku. Ibu-ibu guys. Ibu, punten. Ada setelan masih kena di sarung guys. Da tas dan si bapak. Nama asli guys. Mereka Cibuyut. Nama ngeunaheun aya nama bisi rek babakalan. Bisi erek ngaliwet, bisi erek piknik healing, bisi erek ngojay sok gede, wah katampung ini mah, wah tuh lain 1.000 deui masing 50.000 ya tampung, lega kieu, sok we bari sarenang nama, atau bisa tilalap, insya Allah lah, tilalap. Soalnya ieu jerona teuing sabaraha kilometer gitu. Orang ge teu nyaho. Kumaha teh. Warna anjir, ekspor. Warna mah ngeunaheun. Woi. Aden. Kati sukane semua kantong. Teuing jerona ting naon, ting bom. Bom eta meureun. Bom isep. Guys, imah baretaheun kieu khas Sunda. Wana sok we ka dieu ka Cibuyut ngeunaheun asli ayeuna mah geus direnov di pager ayeuna. Aya batur si Agan kan? Tanya. Wek.
Aduh, kumaha sarehat. Sarehat. Ayo, arwe. Oh, guys, balik lagi ke yang tadi situ Cibuyut. Oh, mana daya tempat etana keluar saina. Ibu masih kan Bu. Oh, Kemang guys itu Kemang. Oh, jalana ngeunaheun wah asup tronton besok kapal pesawat mana mah. Oh, balik deui anu tadi. Saina, euy, kerang. Laukna benang. Wah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ Cibuyut.